Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kaum muslimin muslimat anu mulia, saking kubabarina pisurgaeun Allah maparinan jalan babari keur jalma anu jag-jag waringkas sehat rohanina. Saking ku hesena pinarakaeun Allah nyieun hese jalan pinarakaeun keur jalma anu sehat rohanina. Jalma anu sehat rohanina pisurgaeun babari, jalma anu sehat rohanina pinarakaeun rese. Ngadak-ngadak rek nyieun pinarakaeun mah jalma mukmin meuni hese. Rek ngadu eueuh nu maturanana hayang pohong bisi kanyahoan, hayang nipu bisi katohian, jalma mukmin mani harese. Tapi lamun pisurgaeun ngahaja ku Allah dibabarikeun rek ngaji ngadak-ngadak sendal geus nyampa, tiung geus bersih, jilbabna ge enon, gamisna geus meunang nyeseu, ujug-ujug goloyong pinara pisurgaeun teh babari. Lamun pisurgaeun babari tuluy urang hese, lain jalanna anu hese tapi urangna anu gering. Urangna anu jadi lamun ngaji deket, ka masjid deket, ka mushola teu anggang, tapi nahabat meuni hese kade lain surga anu hese tapi urangna anu gering rohanina. Nabi Muhammad. Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun geringna, tapi ibadah teu eureun sabab sehat rohani sanajan gering jasmani. Fir'aun, apal Fir'aun? Kapinaon urang ka Fir'aun? Fir'aun jag-jag waringkas jadi raja 300 tahun can pernah bersin sekali-kali aja. Tapi itu bisaeun ibadah sabab si eta mah nya sehat tapi wal apeot. Jasadna jag-jag rohanina gering. Jadi lamun urang hayang neangan pisurgaeun teh sanyana babari. Tinggal urang nyihat-nyihat rohani, nyihat-nyihat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat anu mulia, tabarukan masih kene bulan Rajab, kabilih hilap kahiji enjing imtihan sareng anu bade tabarukan ngiringan thoriqoh, ijazah thoriqoh peuceuk. Halo. Jadi pasihan ijazah doa anu biasa diangge wirid dina thoriqoh Qadiriyah Asmaus Sab'ah. Asmaus Sab'ah teh 7 nami Gusti Allah biasa diangtonor bulan budak. Mending saya ditajuk. Tunggu. Anu biasa diangge wiridan keur ngendalikeun 7 nafsu. Nu aya di awak urang. Jadi lain rek maehan nafsu, lamun nafsu dipaehannya tinggal diboehan. Nafsu mah aya ngan dikendalikeun. Ta insyaallah kenjing bade diijazahan pasihan fotokopiana diijazahkeun langsung ku syekhina ti heuleut nyambung sanadna sing kuring nyatet sanadna dugi ka Sayyidina Ali, dugi ka kapalidina Imam Wasil bin Atha, kapalidina ti Subang ka dieu teras insyaallah nyambung sanadna kantun ku urang diwiridkeun teh dibiasakeun. Margina mina wirid teh kebiasaan. Bada subuh orang biasa maca Quran bada subuh nunggal poe teh disebut wirid. Bada subuh orang wirid di kasur.
Ngagoler nanti disebut wirid. Jadi wirid teh kebiasaan. Biasanya jam 7 sok ngopi, ngopi teh wirid. Lamun teu ngopi sok kegerebegan. Tiga apa aja. Kalau can wirid gitu. Insyaallah kedua pengumuman malam Salasa Rajaban di Masjid Jami Al-Islah. Mubalikna merada datang nalowaan di kulon. Ting dinding ka orangnya. Nyalaran sekolah malam Salasanya di Masjid Jami Al-Islah. Innalillahi wa inna ilaihi. Pasadi anu bumina pali wet kulonun Pak Gubernur supaya pupus, mudah-mudahan ku Allah dijantankeun pupusna husnul khatimah, ditampi iman tur Islamna, dicaang padangkeun alam kuburna. Ala hadhihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anjing malam Minggu sareng malam non teh malam Selasa. Jimat mah insyaallah di blok. Jimat nu bade di mana? Humas mana humas? Blok mana? Blok robot teh lega. Kulon berarti dia mah. Kulon kidul. Ya insyaallah di blok Rebo di Mahaji sing sehat saja. Urang tabarukan ngalap berkah maos hadis Kanjeng Nabi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kene bab kautamaan dinten Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan wis dawuh parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumana itu? Man utawi sapa wong sing sahajalma iku mati sapa man. Aduh kakak lagi ngobrol ke innalillahi. Yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat. Sahajal minu pupus dinten Jumat upami ngetangna dinten tanggal Hijriah terus lebet Sabtu ini. Tapi upami ngetangna dinten biasa masih kene dinten Jumat. Sahajal dipupus dinten Jumat au lailataha atawa ayeuna atawa pengine Jumat malam Sabtu nembe pangarsa Bapak Sadi almarhum rufi'a mangka diangkat anhu sangking man ti eta jalma opo adzabul qabri siksaane kubur. Jalmi anu pupus dinten Jumat atanapi wengian Jumat ku Allah dihapus siksa kuburna. Syarat berlaku, ketentuan dan syarat berlaku. Model esok sayembara anu menang ieu bakal hadiahna ieu ketentuan dan syarat berlaku. Teu paduwe poe Jumat. Aya syarat-syaratna. Di antarana syaratna lamun iman. Berarti husnul khatimah. Kabita maot poe Jumat. Hayang nu poe Jumat nu mana? Podo kabita wae. Antrian orang nomor seberapa? Telangkung Gusti nu Maha Suci we nu penting mah kami ulilah keneh. Baretah keneh kitu betah keneh. Beli bararunga pisan mureuna di betah mah nya. Tara pusing kitu tara. Padahal ikat tinggal di renyuna keur pusing gitu. Aneh urang mah ari ka alam dunia borosot ka alam dunia dipaksa. Ari geus cicing di alam dunia di betah balik mau. Aneh urang mah nya. Enggak jaga maut dipaksa. Teu bisa milih hayang katil nu mana. Hayang mah ciga naon teu apal, dipaksa kabeh. Sahajami maut dinten Jumat atanapi wengina ku Allah bakal dijamin diangkat siksa kuburna. Syarat-syaratna masih berlaku. Syaratna diantarana iman. Waqala
Wa qala lan isdau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku qala ngomong sapa man dawuh sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat li sahibihi maring kancane man sajal mengomong kababaturan apa Jumaah wal imamu hale utawi imam halna bari ari imam iku yaktubu khutbah sapa man ngomongna naon ansit meneng sapa sira nenglengaken sapa sira naon cek urang nama perhatikeun ku anjeun au takallama atawa ngobrol sapa man au abatha atawa dolanan sapa man dolanan teh kaulinan dolan-dolan teh berarti ulin-ulin au asyara atawa isyarah sapa man teu dijelaskeun biadihi kelawan sirah eman kelawan tangan eman au biroksihi atawa kelawan endas eman endas teh sirah endasmu bulu mana fakod lago maka temen nganggur sapa man nganggur teh teu manfaat waman utawi sapa wong ari sing sajalman iku lago biasana menggaya ieu naon ya eta teh lago asuhu lago ya ala wazni fa'ala fala jum'ata mangka ora jum'ah iku sah maka teu sah Jumatna lahu kanggo siman saha jalmana ngomong kababaturan poe Jumaah ngomongna cicing mun keur Jumaah ya wal imamu yaktubu dina kondisi imam nuju khutbah bade khutbah kahiji bade khutbah kadua lamun jalma nuju ngadangkeun khutbah tuluy kababaturanna peda ngobrol wae atau ngomong HP wae atau kalau kata teleponan imam keur khutbah cek nu gigireun teh cicing nyebut kitu atawa teu kitu ge au takalama atawa ngomong mah rek sorangan rek duaan jeung HP misalkan anjir nah ngomong sorangan geus kapuhan ari duaan cek maneh gaji mati deui banyak di salah seblok sorangan mana keur khutbah ngobrol misalkan au abasa atawa kaulina pangangguran puga-pugu HP dikikir khotib keur khutbah atawa celibatur di omeh atawa sajadah di gurulung-gurulung atau gogolotokan ka ditu ka dieu abasa ka kaulinan anu teu manfaat au asyara atau isyarah biadihi ku tanganna dikieuan atau kikieuan atau kikieuan nomor 1 nomor 2 isyarah ku leungeun atawa ku sirahna sirah nu ieu tapi usul misalkan cek babaturanna teh isyarah ta ku hulu nu ieu tapi hari nu hulu nu ieu mah opek wae rek isyarah lamun jalma migawe di antara nu tadi ngomong nyebut cici kababaturanna atawa ngomong sorangan atawa migawe kaulina nu teu manfaat atawa isyarah ku leungeun atawa ku sirahna faqad lago mangka eta jalma geus nyieun pangangguran wa man lago fala jum'atalah sajalma nu nganggur dina Jumatna pangangguran teh artinya teu pararuguh maka teu sah Jumaahna kudu salat lohor. Jadi diulang kecuali aya ulama nu ngengingkeun ngomong di antara dua khutbah. Pan sok aya dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Tah khotib sok cicing heula calik. Tah eta mah ngomong cek ayat dina kitab fikih boleh. Jadi lamun ngomong tina daguan imam beres. Kata tolila-lila teh khutbah. Bisa karayang ngomong manteh atau bisa kayang buru moe pare.
Ada khutbah mah lamun erek nyandak rukuna wungkul kan 2 menit kan. Maca alhamdulillah, sholawat, wasiat, tuluy baca ayat dan sakitu. Alhamdulillah, tuluy as-sholatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Aya samenit. Nulilana mah pidatona. Jadi rukun khutbah mah bahasa Arabna teu geuning digentos eta mah. Ari pidatona mah ngangge bahasa Indonesia. Eta teh nu disebut Islam Nusantara, Bro. Pernah ngadenge Islam Nusantara? Lain agama, lain. Islam Nusantara teh model teh lamun dieusikkeun kana gelas disebut teh gelas. Teh keneh lain. Pindahkeun we ka botol. Teh botol, teh keneh lain. Ngan tempatna wungkul beda. Islamna mah sarua, salatna angger sakitu, subuhna angger 2 rakaat. Ngan prak-prakan dina sapopoena, dina pakaian, dina tradisina nurutkeun Islam nu aya di dieu. Salatna mah Islam, make sarungna Nusantara, ngerti? Halo? Salatna mah Islam, make bendona Nusantara. Apal bendok? Salat nama Islam na berkohkolna Nusantara. Salat nama Islam, khutbah nama Islam ngan pidato bahasa Indonesiana, bahasa Sundana Nusantara. Jadi nu khutbah bahasa Indonesia, khutbah bahasa Sunda eta teh make Islam Nusantara. Bisik aya nu nanyakeun gawe naon Islam Nusantara, tiba lagi Islam teu make naon. Sumuhun eta mah ngaran wungkul. Teh dina gelas disebut teh gelas, teh dina gendul disebut teh botol. Teh pindahkeun kana poci. Di gambaran mah upat. Leguk mah diinum. Teh nama anger, wadahna nu beda. Islam mah teu dirobah. Untuk beda Islam Nusantara subuhna 4 rakaat henteu anggar 2. Nyalin ngan salatna Islam ya oke make baju batikna Nusantara. Artinya jadi Islam Nusantara teh Islam mengadaptasi tradisi nu aya di Indonesia. Geus bae teu ngartikeun ini. Jadi Islam Nusantara teh Islam nu aya di Indonesia. Lain ngarubah Islam nu di Arab lain. Anggar Islamna mah eta. Salat Jumat anggar 2 rakaat. Ngan khutbahna make bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa ngapak Brebes. Cakaya kue. Janten eta tah sajalma anu ngaganggu salat Jumaahna ku pagawean anu teu pira teu manfaat, maka wajib salat lohor sabab dianggap teu sah. Kumaha lamun ngabejaan anu kira bahaya beunang eta mah. Misalkeun khotib kurang rukun khutbahna. Kusabab misalkeun hilap atana pi teu hilapnya poho meureun. Ngaran-ngaran manusia kedahna mau sholawat kalangkung. Jamaah aya nu apaleun, ayo khotib kaliwat deui. Eta mah kenging nyarios sanajan tengah-tengah khutbah. Pak khotib punten kakantun sholawatna itu eta mah beunang ngomong gitu atawa bisik aya nu rek cilaka jalma kerunutan ujug-ujug ngaleor oray sagede kieu tanya sagede kieu yang sagede tuur dibejaan ku urang eta mah beunang. Jadi aturan henteu baku an-nusul sutantahi wal waqa'i la tantahi. Nas mah bener gitu, cuman upami diadaptasi ke jeung situasi hukumnya bisa berubah. Haram ngomong kecuali kebutuhan, aya kebutuhan bener. Makruh nyarita di jero WC kecuali lamun butuh bener. Misalkan kebenaran ieuna BAB-na di helikopter. Suka dibedeng baheula maya, cator tanpa mesin. Pas urang keur miceun hukum asal makruh nyarita. Tapi lamun babaturan lempang tuluy rek nincak cucuk entong cicing bae.
Geus terus aduh geus beres aing derek ngabejaan teh dan pancek aturan makruh sanajan makruh dina kondisi kitu mah jadi wajib ngabejana marek bari sakalian jeung eta heuh kade cut misalkeun beunang eta mah jadi sekalian serangan jadi teu beunang nyarita poe Jumaah imam keur khutbah kecuali memang dibutuhkan boleh itu harusnya upami teu aya kabutuh lago eta lago teh artina teu aya manfaat waman lago fala jum'atalah kapungkur mah biasana muroki anu sok ngunggakeun sok ngangge hadis teh inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin al khutbatani fiha maqama rak'atain min adh-dhuhri idza su'idal khatibu ala mimbar baheula mah muroki ngan kuraraosan sing siguring eta mah lain hadis mah inna yauma jum'ati sayyidul ayyam idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu ansid eta hadis naon sababna diganti sabab muroki mimiti nyebutna qala nabi sallallahu alaihi wasallam ari nyebutna dawuhan nabi nu dibacana lain hadis pan bohong halo mata diganti ku idza qulta li sahibika ieu mah lalaki ieu mah kecema data apalnya data apal poe Jumaah ngan lamun hayang meunang ganjaran kudu kumaha bantuan anu rek indit Jumaah salaki nu boga sateh pinjam salaki patuh lamun hayang meunang ganjaran Jumaah salaki indit Jumaah maknya diakeun biasana ku sorangan bapak wayahna poe Jumaah ge mah entong nyokot sarung ku sorangan kami ge apal bapak teh resepna sarung nu kotak-kotak pang ngaleotkeun kumaha teh bisa diakeun sarungna tah ieu naon sendalna ngahajak ku kami meunang nyirian bising ke balik aya nyokot ngahajak ku kami di pekelan gembokna bising balik Jumaah bapak teh apal sendal tah cai cirina gembok ieu sok pirajana nu anyar di darah roho wae dah tah ieu sajadahna Pak tah ieu jeung kencelengna sabaraha 2000 oh 2000 sanajan ibu sanajan mah sanajan ece teu angkat netepan Jumaah ganjaranna make ge jeung perhatikeun sabaraha menit deui bapa rek dongkap ka bumi siapkeun ngabageakeun geus balik poe Jumaah tanya rek ini teh papa engke wihna bade teh naon teh campur teh kotak tak teh endul tak teh elas atawa bisik bapak hayang nurada ngeunah-ngeunah erek susu cap beruang erek susu kental tak erek susu kental erek susu kental erek susu beruang kasih susu beruang dikasih dia ada gambarna beruang jerona susu sapi ada iklanna naga berkadinya di sanggalannya nonton teh sanajan teh indit Jumaah asal nyukseskeun anu rek indit Jumaah ganjaranna insyaallah meunang di 10 meter di kalawang teh kudu geus siap mah teh sapoe Jumaaheun mah kajian geus geuleung ngadelebeungan salaki ge misalkeun ieu misalkeun ngan heman ku tanagana we engke usum dibuat eueuh nungunya benar sanajan geus kitu poe Jumaah wayahna paksakeun hayang meunang ganjaran geus katingali rentan-rentan da kaciri lempangna ge salaki mah kasruk geus siap mate dilawan lamun bisa mah borok bab lupa desik ngan lamun teu biasa bebeja bisik rewaseur ieu mah salaki balik Jumaah mameureun ka kara eling lulumpatan atuh salaki teh rieu sieun jadi udah-udah nepi ka parapatan geus di parapatan teh sarimpan sarungna
Hari geus ngiduprak celengok dijium. Cek salah teh Aisyah rek nyeuma bebeja aing teh moal lompat. Sanajan teu indit jumaahan ganjaran mah meunang. Apanan setiap anu ngait kana barang wajib jadi wajib lid. Setiap nu ngait kana barang haram jadi haram. Balik jumaah di bantuan indit, jumaah di bantuan indit, namunang bantuan jumaah ganjaranna ge meunang. Sadiakeun sagala rupana. Ti ketu nepi ka sapatu sadiakeun. Madi mah geus siap-siap. Poe Jumaah mah wayahna. Budak sina cicing dengekeun anu keur khutbah. Entong imah khotib keur khutbah kalakang ngagoreng pedak. Nah tuh khotib jebres wae. Moe pare deukeut pangimam. Suah. Cok khotib bawa-bawa ka pare aing gitu. Jumaah teu ngilu ngaganggu nih. Aduh. Jadi hadis anu nembe kangge pameget nanging anu istri kangge hoyong kenging ganjaran Jumaah tiasa asal tiasa ngabantosan kamulyaan dinten Jumaah. Kami mah teu boga salaki mulyakeun poe Jumaah kumaha we carana? Nitip ieu mah ka barudak mesti kira kanu geus dewasa barudak pangasukeun ka kenceng meni ikhlas dengan 2000 nitip menang ganjaran sedekah poe Jumaah dilipat-lipat amin ya rabbal alamin. Jadi bukurian kumaha carana ulah nepikeun ka ieu teu bisa ieu teu fastabiqul khairat lamun urang teu bisa migawe kahadian nu ieu entong ngahalangan nu bisa migaweuna. Lamun hayang menang pagawean anu alus tuluy teu bisa ngagawean teangan anu sejen. Kargeun teh teh. Bisik Jumaah teu bisa maksudna mah ngamulyakeun Jumaah teu pepeujeun salat Jumaah teu meunang ganjaranna kamulyaan poe Jumaah ge teu meunang. Jadi kasempatan PHD-eun mah loba. Ulah nepikeun ka nu Jumaah dihalangan manehna teu indit Jumaahan. Eta teh jalma ngaranna ngahalangan kahadean batur. Sultan baheula aya ngaran jelema sultan teh. Muji ka jamaah ka santri-santrina didiungkeun. Ujug-ujug tret teh ngagaret di tanah teh garis. Sret teh sabaraha puluh senti. Geus nyarita kitu siapa yang bisa memondokkan membuat pendek, menjadikan pendek garis yang saya buat. Saha nu bisa mondokkan garis kuring. Hiji tong dihapus, dua tong dihapus. Garis anu dijieun yang dipondokkan, sina dijadikan pondok. Tapi syaratnya naon? Tong dihapus. Atuh kabeh arangkatan. Aduh, tuh sanggup cenari itu maka dah sulap namina lain sulap. Ayah santri narada cerdas ngacu abdi cenah pangarsa bade nyobian nyosok kumaha carana syaratna kan tong dihapus. Ujug-ujug eta santri kalau yang kahareup nyieun garis panjangan anu dijieun ku sultan. Sultan mangan 30 cm, santri nu ieu mah ngieun teh 50 cm. Pondok mana? Pondok 50, pondok 30. Panjang nu santri, panjang nu sultan. Mondokan teu? Mondokan teu dihapus. Kumaha cek sultan tuh geni. Lamun hayang nyieun kahadean tong ngahalangan nu batur. Loba gawe anu mata kurang jadi hade bari henteu ngahalangan kahadean batur. Ulah nepikeun kanincakan hulu batur suku sabab hayang noel kenteng. Pake we tanaga sorangan. Ieu mah batur keur nyieun kahadean di halangan ari manehna teu bisa migawe. Eta mah hayang manjangan garis tapi kalakang ngahapusan nu geus aya. Nu aya antepkeun urang nyieun deui saleuwihun panjang nu eta. Mondokan garis nu batur bari henteu ngahapusan anu geus aya. Kaarti pastabiqul khairat ngaranna teh. Gerek digawe kahadean ngentong halangan-halangan nu geus aya. Nu aya di cengkadan manehna teu bagung. Asrut. Si asrut mah.
Jadi poe Jumaah hayang menang kamuliaan kumaha we carana bisa teuing Jumaah boga salaki bantuan salaki ambeh marna salat Jumaahna sajadahna semprot sing seungit kira-kira sujud di anteng teu hudang-hudang tasbih pangmeulikeun nu rada tegep keur ibadah mah nu mahal teu naon ieu tasbih kuring nu dibawa ieu hargana 200.000 itu lain bohong lain ria teh ngabejakeun ambeh rada becak we wiridanana ada beda metodna ieu sumpah tapi lamun 30.000 banullah dah gampang ditanya. Jadi kadang orang mah kapangaruhan baju kapangaruhan tasbih dahar we kapangaruhan gede syukuran lamun ngeunah bismillah lamun jeung sate bismillahirrahmanirrahim aduh muni ponyuk alhamdulillah jeung peda geus 3 poe bismillah alhamdulillah saking madangkeun beda mata kurang mah ukuran urang mun hayang syukuran rada tegep dahareunana singeuna ambeh bismillah na tegep terabna alhamdulillah na tegep pangsalatan sing mecak kira-kira betah wiridan di pangsalatan teu hudang-hudang saking ku sejukna di pangsalatan suasana surga geus katingali jeung karasa beres-beres wirid di jam 1 nepi ka jam 4 kurinjal ka pokoyan nu ada hayya lassalah subhanallah kurinjal udah saking ku ngeunahna zikir nepikeun ka teu inget dikieuna untung teu payah kaum muslimin muslimatan mulia jadi lamun hayang migawe kahadean ulah ngahalangan nu geus aya jieun deui pagawean anu sarua malah mun bisa nu leuwih nu aya engkeun antepkeun jeung tong kasirihan Alfa jeung Indomaret sok ngarene nya pasehat tara kumaha nu milih hayang ka Indomaretnya ka badinya hayang ka Alfamaretnya hayang ka dinya hayang ka rumah sakit karingetan kudu pesen teu kudu pasehat sarua dagang nu mana we nu payu sarua jeung kitu urang ge ibadah ka pangeran teh sugan urang nu payuna ladang jimat amin paturnya di pagawean mangga dagangkeun ka Allah entong nyengkadan nu geus aya pas tabikul sarua nu didagangkeunana sarua beda ngaran we saeutik jadi ulah mata capek lamun paudag-udag capek alhaakumut takatsur nu matak jadi poho ka maneh teh sabab paloba-loba ari loba mah kajeun ulah teh paloba ngaran paloba-loba mah sarojeng balap lin ngaran-ngaran nu balap bisa ditanya mah gidik teh mimiti naon ari garis mimiti ngaranna teh start prit cok ieu teh wasit perfect lompat eta nu keur balap mun amprok jeung urang ditanya eureun mah naon sabab da keur balap tapi lamun leumpangna teu balap ditanya eureun heula ceuk ka mana hi buka teh geus lila hayang ngalongok sasak bodas make baju anu baralang teh ting nu nang ninding naon training ari coba mereka mana pugoy si bapak hayang sarapan dibere sorabi mung cenah pokna teh sok nyarelap dibere goreng ketan cenah huntu sok ka bawah dibere bubur pokna teh beye teuing mun kali dari nyuguhanana rek di endrin dalebat ngobrol rada lihat naon sabab dan keur balap nu balap mah boroning ditanya ngalih ge moal alhaakumut takatsur ulah teh paloba-loba loba mah beunang loba amal mangga loba duit nyu ngan ulah paloba sabab sok kadang nyeri hate make baju asa pangalusna ari bareng ningali batur leuwih alus
Hanjakal mah teu make baju nu biru nih. Padahal masa alus nu eta. Tuh da sabab hayang pang alusna ningali nu leuwih alus teh nyeri hate. Make baju alus tinggi hati, aya nu leuwih alus sakit hati. Naudzubillah. Mudah-mudahan jam 10 syaratnya istiqomah tong leuwihan. Oh, Pak Sardi jumeneng deui. Alhamdulillah. Tapi Fatihah mah insyaallah geus nepi. Itu udah dicokotin guys. Bisi bintang kecekewel Gusti teu gunung guys, jangan doakeun. Ngadoakeun mah sanajan teh acan pupus. Bisi aya cekewel ulah. Nya kitu mah Fatihahna cokot di tuan. Ulah. Entos Fatihah mah wios muga-muga sing dugi ka Pak Sardi sing sehat lahir batinna. Anu pupus mah sanes nyata sanes. Nu hijina duka saha? Bubur ayam. Cakap si Adi. Eta mah ayam eta. Hah? Geus gawe da diumumkeun lah dari susah nyebut teh, nyebut Mang Amang deui kana teh. Salah deui. Engke kita inu ngumumkeun ge isuk-isuk ge gura. Innalillahi. Engke ngumumkeun wayahna amanat tong 3 kali. Innalillahina sawihan wae cekap. Sabab anu bari naik motor mah geus teu kadenge ngaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun balai desa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu ke tukang bubur. Innalillahi sampai ke sekolah SD ngaran nu mah teu teu kadenge. Tapi sakali wae malah bae teh innalillahi geus sugan. Geus innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka rahmatullah wa barakatuh. Tasbih tasbih.